alaan ku aing nah. Nu penting aing 1.850.000 pokona mah di alaan aja. Ajan teu ngarek ninggal poe aing ngalaan aja ieu mah. Itu. Hor itu sehari kebun aing itu salah. Angel. Hei, naon eta berangkat? Aku gagabah si itu. Nah naon gitu? Karena eta nu urang mah dia teh kebun urang nah make urang aku maneh. Ari ieu kebon abah. Oh, Kebeneran ai kebon abah mah aing teh nyalahan ngalah teh yakin. nah, Make naha inget teh hutang teh 1.850.000 can mayar abah janji saminggu ayeuna geus 3 minggu pentak di alaan kurang terong naik dibabat aku bebeja heula mah teh kakek mah nih banget teuing si teh. Tidak dibayar meureun geus dibayar. Geus laku ieu mah ku urang oge. dengekeun urang ka abah sabaraha kali secara baik-baik bah kumaha ieu teh kan engke deui aya geus 3 minggu geus lewat jatah pokona mah mun cara jatah teh mah ya nah ieu mah ku urang rek di ala kabeh oge engke geus beresna ieu rek dibabat ku urang rek dipelakan pokona ku urang kaingga eta can dibayar Pan ge ku aing lagi ala isukan teh kakek nah isukan ge ku aing dibayar beun bayar kabeh ke isukan dibayar ku aing oge. Di ala ieu mah dijual heula ku aing ieu. Urang oge Kenapa kau nu luasanan di ala? kamari mangkukna abah geuning mawa sa mobil ka ditu aya baka urang mah hutang teh henteu geuning di ala terong mah anger we ka urang mah teu inget Encan teh kakek aya dia make duit mah aya ku maneh. Encan ka ditu aing teh encan lah. atuh lain bawa ka dieu ka kebon model Eta lu luasanan atuh. nya pake teu luas Enggak saena mah sakieu bawa ku maneh tunas. Geus. sakieu mah Geus tunas saena mah. dibeakeun ku urang Hah? pokoknya abah tong ngaboga-boga itu kana ieu mah sehingga ya can dibayar Astagfirullahaladzim, eta lu luasanan ayeuna urang arek balik leungga ka maneh. marek minta naon Hah? Nah, kalau luasanan eta mah ke di ala. mana Iya. ayeuna keneh ku abah bayar ka urang hutang hei ku urang ieu moal di ala tapi kudu ayeuna keneh lamun abah poe ieu teu mayar jadi 2 juta Bebejan teh ka urang. tah atuh ngaranna ge pan urang teh saltaeun ti abah make Bebeja teh ka urang. teu bebeja make kudu bebeja Dangda lantaran geus ieu teh geus sabaraha? Mana? Iya. mana Geus di ala ku maneh. urang karek saeutik gala mah pokona mah abah mah ayeuna mah wayahna kudu ngayakeun duit buburu lamun isuk pageto eueuh ka urang ieu dibabad ieu dialakan diperakan ku urang tanahna ge abah geus tong ngaboga-boga deui Gitu kakek. Nah, Gitu lah. Gitu. Oke heulaanan urang bereskeun heula jeung urang. pokona geus bosen ngan rek bereskeun janji saminggu ayeuna perang geus 3 minggu matak ngeun urang alaan lah Oke heulaanan tong waka. Bereskeun heula. sok atuh buburu eta mah mun arek buburu ieu mah da urang mah abah Kulantaran ieu geus dialaku maneh nya teh bebeya teh naon? Ayeuna balik dengda ke maneh. Hah? Dengda Geus lunas teh pokona mah kutang mantog gitu geus mantog. Moal. Mantog geus mantog. make lunas Mantog moal, geus. moal, moal. Mantog. Moal bukan rejeng moal make jeung lunas kitu ke heulaan gampang nyebut lunas mah pokona ieu mah lamun abah ayeuna teu nyokot duit ka imah poe ieu rek dibeakeun ku urang lamun rek ini ku urang di daguan ayeuna kenah oge di dieu Aduh ampun ku kekeh ka si kakek. kan cek abah duit geus aya di imah Aya. nya canak heula ka ditu Ayo jibaneh urang ka imah yuk. masuk di daguan di dieu Ka imah da jauh mah di mana-mana. Aku kudu dicokot heula ka dieu balik deui ka dieu. resiko kitu anu gaduh sametan resiko kitu Aduh. Ejeng lagi malain segala di ala di yeunana sakurang mah lain kakek lain. Kata naon biar mate banding ku pusing, enak banding ku pusing. Kira-kira abah ngalobakeun mangkok mung nyokot duit ngalaan deui urang mah ieu mah terong mah teh alaan deui. Bong mana abah da teu nyokot duit geun mah. Kelaan mah itu urang ieu mah. Oke heulaanan uruskeun heula. Heuh hayu atuh buru. Hayu mah hayu ka ieu mah jeung urang hayu. Ari ka di imah aya geus mah aya. Hayu. Di daguan, di daguan, di dieu pokona mah daguan di dieu ku urang. Teu percaya sih teh ayeuna teu percaya. Saya pokona janjina lain sakali 2 kali. Urang Enggak jadi para kita masih mantau kan itu aing arek mantau ka dieu geus. Lah, tuh man aduh cokot ieu tadi buru. Dieu teh cepat. mantau ka ieu kakak geus. Ampun si abah mereka nya matakan oge cek urang mah da kamari lamun kitu mah tepat waktuna cek mana janji saminggu peges 3 minggu ayeuna matak di ala kurang teronganana ayeuna janji mana rek nyokot cenah duitna ka itu udah waduh kanun karek nipu urang jol ka itu oge mending kana ngalaan aing di dieu
Kupae sa talabo kakek tadi musa-musana ta babat dengan aku sia. Babat kakek babat kabe. Ayo mantok dan daripada kitu mah kakek bantok geus. Jadi kalah gede adat manehanana gede anu gablag hutang. Aing mah sabar kurang kumaha. Manehanana gede adat wae nyata segala rupa teh nyai ditawarkeun ku abahna mah digares ku anjeun ieu na balah kana dipelakan rek diboba dicabut heula cenah beak heula terongna abah jor wae mantog tong balik di ka dieu geus tong ngaku-ngaku kebon ieu geus. Hor. Anu aing ka mana ieu? Eueuh meter nu gede. Dijual bener ku si kakek. Aduh aing me urang eueuh. Astagfirullahaladzim, eta si kakek. Aing mah hutang sakit teh kakek mah nikah banget ya mah. Lain kono eme asa gogoroan wae kecil banget. Apa heula ku aing rada curiga ieu. Mewah nih, aduh geus dijual mah si kakek aing. Aduh ampun aing. Me nikah wah hiji anu gede makaning euy. Hah? Gak nego di kana pengen me babaralaan atuh. Aduh, sate kakek. Me urang mana ya nu gede? Naon? Me urang nu gede. Me. Oh, geus teu ngaboga-boga me. Pan boga hutang ka urang. 1.850.000 dah herse besar mayarna ku urang dijual me nage. Astagfirullahaladzim sate kakek dong aya aing mah ke dijual sagala eta teh anu urang. Aduh kakek, aduh Geus dijual abah mah geus teu boga di dieu mah hiji-hiji acan geus teu boga. Geus dijual. Astagfirullahaladzim si kakek. Jadi hutang geus lunas ku me hiji tah. Payahna we. Aing ngesagara pas sama kakek eta anu aing teh kan hiji-hiji na eta me teh aduh. Oh, eta mah abah urang ka pamajikan. Me urang teh geuning geus dijual da bongan babah eta hutang teu bayar wae 1.850.000 deui. Dijual ku urang kamari urang butuh duit. Aduh, malik hutang sia sabaraha sia sok. Ba eta meter sabaraha ratus eta dijualna. Hah? Eta ge kapaksa ku urang dijual 1.850.000 saharga eta we. Ulah kitu sia teh kakek eta teh gede eta teh kudu ka 5 juta teh kudu eta teh. Malik hutang gak malik hutang sia. Malik hutang awas sia. Rugi gitu mah moal teh. Padahal malik hutang lah kurang dijualna rek 5 juta kurang eta teh. Aku menyadari diri, abahku menyadari diri dengekeun anaknya. Sok didengekeun lah sok, dengekeun lah. Boga hutang 1.850.000. Nya. Abah teh hese mayar teh geuning ku urang geus dadago teh kapaksa mena dijual geus tong riweuh jempling lunas. Pake lunas sagala. Eta teh geus 5 juta ku urang teh geus diareun kan. Meuli eta ka eta teh. Eta mah abah teh nyaho 5 juta teh nyaho 10 juta nu penting abah hutang lunas bebas. Balik deh hutang garang. Ditagih sama bang. Arek dicokot mena ku urang. Ulah. Dicokot hiji. Make kitu cicing. 5.000 nya. 5 juta. Sabaraha? 1 juta. 1.850.000 dijual na gitu batian. Pas kan hutang. Geus tong pake riweuh. Nu penting abah bebas hutang. Ah, moal. Dicokot paling menang ke. Dicokot. Nya dicokot ku urang meureun urusanana lain deui. Nyokot me urang mah anu abah mah geus hutang lunas. Geus tong sok riweuh. Masuk lewat segala. Tong sok riweuh. Pokoknya mata kerewat satu gede ngamena 5 juta saya nu nawar ka urang. Ari hutang kur 1.800.000. Moal kakek moal dicokot ku aing sampai mana oge ke. Cokot geus sia. Ayeuna ka mana moal? Cicing mana ka mana? Balik aing arek bebejak sama kebajikan. Bejakeun jeung kae, Cing. Ayeuna kana bejakeun. Arek nya. Bejakeun buru ka itu. Da eta mah abah kalalaian abah, kasalahan abah, janji abah saminggu. Ayeuna geus 4 minggu masih kena can datang mah aing sedengkeun urang bubutuh nya tak. Nya kapaksa digoreheakeun nu aya. Bebeja heula atuh ka urang kakek pada eta teh me urang anu gede eta teh. Geus ditawar ku batur ke 5 juta. Geus boga rumasa urang teh boga hutang euy bener ka sia kakek teu mampu keur mayar pirang-pirang dipangjualkeun me na oge jadi geus lunas hutang geus tong riweuh. Ah, moal urang mah dicokot ke. Dicokot ke. Urusanana eta panjang ke, panjang aing ah. Naon mah segala 1.800.000 boga hutang me nu gede ditawar ke batur 5 juta. Moal kakek moal. Dicokot ke urang kita. Nya heueuh ke pokona mah. Nya aki-aki teh kitu mah tekan oge kudu boga rumasa atuh manehna teh kudu nama.
kudu bisa ngaji diri manehna teh hutang teh urang teh yakin 1.850.000 teu mampu mayar anu aya dijual heuh kuduna mah tarima atuh lain kitu kalah ngadak kitu jeung bae abah lah kebebeja oge jiga jig ampun eta si kakek ku batur geus ditawar 5 juta teh kakek langsung beusia dijual sakitu kakek aduh ayeuna ampun nani si kakek buat dicetan bentak bingung jeung si kakek mah nyata abah mah bingung aduh nggak ditawar ku batur 5 juta coba gua ditawar ku manehna dijual ku 1.800.000 arek naonna sate kakek sate daripada kita baing mantau kakek mantau sanggeus guru tuh hayo manehna nu boga utang ka urang hese mayar ku dijual mena jadi guguru tuh kitu hor model teh abah teh jiga aya bajig mantau gitulah pusing teh aing mah ngadengekeun aja